Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana, mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Laraskeun deui ngahanca kana kitab Sapina khusus dina episode ieu mah bahasa Sunda Hungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu ijza'il hajari. Ari pirang-pirang syarat sahna susuci ku batu. Samaniatun eta aya 8. Pasal ieu nyarioskeun persyaratan-persyaratan kumaha supaya sah susuci cukup nganggo batu. Syaratna aya 8. Upami teu aya syarat anu 8 ieu maka teu kaci eta napi teu sah urang susuci marsihkeun najis boh atanapi boh pipis ku batu. Ayakuna tegasna kaji yen kudu kabuktian itu susuci atanapi kudu aya dina eta susuci teh bisalah sati ahjarin ku 3 pirang-pirang batu. Tiasa hiji batu tapi juruna 3, tiasa oge ku 3 batu. Wa ayangko sareng kadua kudu bersih. Naon al mahalu tempatna. Jadi urang pami bade mersihan atanapi susuci ku batu kudu di tempat anu suci ulah dina tempat anu najis. Wa alla yajifa sareng katilu yen ulah kaburu garing naon an najasu najisna. Jadi najisna ulah kaburu garing upami pipis ulah kaburu garing eta cai pipisna. Upami beol ulah kaburu garing eta taina. Wala yantaqila sareng ka 4 ulah pundah-pindah eta jalma. Jadi ulah pundah-pindah kedah di hiji tempat upami bade susuci ku batu. Teu kaeng celok di dieu celok di ditu. Wala yantakila sareng ulah pundah pindah eta jalma. Wala yatroa sareng ulah kadatangan alaihi kana eta najis naon akharu najis anu sejen. Saupamina urang teh nuju BAB tah nuju urang BAB teh ta eta si tai teh ulah kadatangan ku najis anu sejen, contohna kadatangan ku getih. Lamun kitu teh tiasa. Contohna kadatangan ku cai pipis kantelan gitu maksudna teh tiasa. Wala yujawija jeung kagenep ulah ngaliwatan eta najis sof hatahu kana lepat lepit bobokona si jalma wa hasyafatahu sareng kana hasyafahna. Maksudna ulah amuratel eta najis teh. Ulah dugikeun ka kana bobokong urang teh lepat lepitna ka najisan. Nah matakna lamun anu miceun atanapi BAB-na mencret teu tiasa susuci ku batu. Wala yusibahu sareng ka-7 ulah kakeunaan eta najis maun ku cai. Nah lamun kakeunaan cai entos teu sah susuci ku batu nyaeta susucina kudu ku cai. Nah, jadi wayahna lamun ayeuna urang nuju susuci ku batu teras we aya cai ngeunaan keuna kana eta najis cai teh maka teu sah susucina ku batu. Wan takuna sareng kadalapan yen kudu bukti itu naon al ahjaru pirang-pirang batuna tahiratan eta anu suci. Jadi teu kaci susuci ku batu batuna anu najis. Jadi urang kudu yakin eta batu teh suci. Panginten sakitu hadirin. Ieu mah masalah fikih ngeunaan susuci ku batu. Dina sapelena riwayat bahwa meunang susuci hiji perkara nu kasar. Ya. 2 perkara nu bisa ngalaanan kana najis. Nah, ieu mah salah sawios contona ku batu. Di zaman di Indonesia mah insyaallah seueur cai di mana wae. Maka upami urang teu tiasa susuci ku batu oge teu ngajantenkeun doraka gitu. Sabab aya cai di urang mah gitu. Saupami madorot teu aya cai sama sakali maka
tiasa susuci cukup ku nganggo batu. Kumaha cenah lamun dirasa kene masih kene aya tekadkeun we tos suci kitu nya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enjing dilajengkeun deui kana fardu wudu sapertos biasa enjing mah nganggo soundcard nya sapados suantena teu cempreng teuing. Nyuhunkeun dukunganana like, share, komen sareng subscribe-na ngaturkeun nuhun jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.